Piaromongan tuh isuk-isuk si Ujang der naon coba oke kabur oke keluar Ujang ari maneh hayang naon itu pan sakitu di paraban kalau nyumput di dinya ampe deui man ampe deui ampe deui man ampe deui kitu sok kitu deui sok ampe si Nyai pipiluan di kaluar biar si Nyai ngarewaskeun deui salatri deui untungna dibere deui teh rek mana sok itu nges aya parabna di ditu kandang man ya romongan pisannya man man sapu neng sapu si Nyai alhamdulillah jag deui bieu maka karepekan Nyai sugan teh sakalor man kaditu itu parab geus aya sarujang kalau kakarinya deui si sarujang kunaon neng sapu amili neng man kaditu tuh sok ampi kudu bisa digebot coba burukeun sok ampi sok ujangna we ampi ujangna tah si Nyai nuturkeun tuh si Nyai nuturkeun man ke si Nyai nuturkeun man Nyai nuturkeun Nyai burukeun itu sih teh ngawalaro atuh musingkeun isuk-isuk sok rada lahar eta aya di dinya parab sok